Saha anu bade ngahibur di halaman SMK Cendikia Utama Tewauti Ari cek modena teh can apal gitu. Kapan eta bisa dihargakeun? Lu can Jepang.
wengi banyak mantap banget. Payun sadayana kula. Aturan wilujeng tepang kasadaya kaum demu dunungan Dangu teh ka dieu. kasadaya kaum demu. Kesenian kebudayaan sasana sanes lumayan. Lumayan. Makono jadi hiburan ngerakeutkeun duduluran. Aduh. Eta good salah, eta gin salah. Eta lurah, eta lereng. Eta luah, eta lieu. Eta gin salah. Anu diantos parantos umpi. Dikantung kasadayana. Wilujeng tepang kasadaya pamirsa. Dipupusti Pipi mama. pamisanes nu gaduh naminangka tumal pangwari Ayah Bapak Kuwu met-met. jalana kasaluyuan sapapait sama Coba. Sapapait sama Sama manis good. sinang
Plek we ari sepuh mah itu lah. Lingin sepuh lumayan deh. Nyalse we kolot Pujaga boga wiwitan nyipta seni pawayangan pada de elektro Aya pada di bandar hiji gambaran Bapak Haji Didi aya lah. Aya. Pagelaran seni wayang nu dialang ku kita alang Bibana sinir sinapka paku met-met sinir sin buljang sasmita Aya Pauli Sukasari. Aya. Pak Otoy Ciamis silukaning kehidupan rumingkan di paunangan Pak Haji Didi Sindang Sari rumingkang di paunangan sadaya kerasa pangeran sadaya krasa sadaya krasa kumaha pabepen Purwawinangun wayang si kudang jalma hirup ku keresan Ariki aya. simbol dina seni wayang Ceprija Pangandaran Aya Ceprija. Lirja malirja malirja Toba. nuku molen Aya seni wayang paparangan di pandajen sorangan sanes pungukur hiburan Kang Asep Sudrajat jadi juru penerangan pada elektro boga ciri anu pasti gerak Pak Haji Suherman Ibu Titin. watak nu ngancikna diri wayang simu keur manusa dunungan Ayo dudungan ke dia. Aya. wayang simul keur manusa
di pawenangan Bogawatna beda-beda. Bogawatna beda-beda gara Ibu Eli Bonti anu bageun. Sok beda. Ya pertapan aja pertapan ajar Kang Linewi nian siwa kang umatur ing maha suci kawe prakadeparan Adia sang wiku anjarwi Kang mangun catur gentrahing Kang mangun sinarita gelis Kang kapiwarti enggal anu kacarius kawontening pertapaan parewana di Saptarenga begawan biasa remagan klian panengahing Pandawa Arjuna oge tekantun Arya Bima oge kasepuhan Badranaya panengahing Pandawa Arjuna miwah Arya Bratasenayo Arya Bima tekantun kasepuhan Semar Badranaya Dewan pun batuk-batuk acan serta acana ieu begawan abiasa ngandika watak wantos begawan abiasa tilas raja kerajaan Astina dina gelar Kresna Tipayana eyangna Pandawa Kurawa anu tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge tekantun tutas dening didikan rohani lan jasmani lami-lami ngandika kuadaling lisan makaten pengandikanepun
begawan abiasa nyaur ingkang putu-putuna ide buah ati kembang soca mustika eyang di pawenangan Arjuna anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku eyang coba minta diukna kaharep eyang sangat sono nutaya papadana Arjuna payun kula tepi no damel eyang tipayun wayah dalam Arjuna nampi karena pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahonyupan jenengan eyang pujas tuti hidup dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka cu atur nuhun ya kalihna teh eta naon tina naon rupiah kalapatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapunten anu kateda iya saling maklume dihampura ku iya dawe di jimat tupang ampuh-ampuhna di alam pawenangan ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang leres kaharep diuk Nabi mah cukup di dieu eyang jaluk malum aku ora bisa tata priyuga yang lieu teu nanaon Bima teu nanaon hampura aing teu bisa tata krama ka si eyang keun bae tegas apal da karakter kitu mending kieu jelema mah gari hal basana tapi hatena bersih goreng sungut alus kadut jeung tibatan ari bahasa lemes ari hate nyungkelit miyuni kadongdong ari di luar lemes di jero remet sabab naon pangeran menteuna ka jelema teh teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi man pangeran menteuna ka jelema teh gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan manten teu nanaon Bima dihampura ku eyang oge da apa kana karakterna ingi purwa aing datang ka dieu teh eyang aya perlu ieu si jenet yang rek stres yeuh oke heula ulah kajurung ku nafsu sabab naon nafsu nu batak ngaduhung amarah nu batak hanyakal ari jadi jelema kudu leuleus jejer liat tali landung kandungan lair Aisyah ari eta di tukang saha kira ku si eyang teu apa saha apa dieu si Semar eyang ai bu Gusti abung geus kolot ieu mata lamur keur maka Kang Semar teh hidung cicing di juru atuh ngageblek di deuleuhan teh kapayun calikna ka Kang Semar kasepuhan pahareup mah anu ayana ayana honyuk sumangaji si mabdi pun Semar nampi karena pembagi saliranu kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos ka honyuk juragan sepuh ditampi nuhun Badranaya
kalina teh tapok pilih kirang tata kirang titik duduga peryoga cologong sareng sajabina malum ciri sabumi cara sadesa ya wadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamaklum mayana saling maklum badranaya iya jisim abdi teh jajab tuang putu saurna pala dijajab ngan urusan minta ngahampura tak iya ciri-cirina alam dunya rek ruksak teh perkawis naon kunaon di alam dunya kunaon di urang loba nu riweuh kunaon di urang loba nu ribut kulantaran hampura geus jadi barang anu mahal ongkoh urang teh hayang dihampura ku batur tapi urang teu hampuraan ka batur sedengkeun ari pangeran Ghafurur Rahim ya timalan tah budaya hampura di urang teh kadang-kadang geus hampir leungit hampir punah lain dina lebaran wungkul urang silih hampura teh sanes kula tah realisasi natina eta lebaran ayeuna tiap detik tiap menit tiap jam tiap poe ti minggu ka minggu ti taun ka taun ti bulan ka bulan eta urang kudu bisa saling hampura antara urang jeung urang eta ya dibiasakeun timalan sabab naon ari manusia teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajin tara kapake sore eta manusia bener wae lain malaikat salah wae lain setan hade jelema anu menta ngahampura ngan leuwih hade jelema anu ngahampura dah eta ya timalan tak sok ti ayeuna budayakeun eta budaya hampura lain dina waktu lebaran wungkul lain waktu dina jumaahan wungkul sasalaman teh cinekna silih hampura teh hancurna sapakian alam dunya kulantaran urang geus teu boga hampura deui ka batur jadi jalma teu kaopan jadi jalma teu payaan nya timalan inggih kudu boga bijaksana atuh urang ka batur teh sabab naon manang ka diri batur kudu cara manang ka diri sorangan da diciwit teh nyeri urang teh ta batur ge sarua diciwit teh nyeri tah migawe innalillahi teh lain keur nu maot wungkul sanes migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain keur nu maot wungkul tapi pigawean urang sapopoe di mana urang rek nonyo ka batur ingat kana innalillahi kembali lagi ke jalan Allah balik deui kana fitrahna urang sabab tugasna manusia mah nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta hakna manusia ulah megawe hak iblis ari hak iblis teh naon sirik pedi jail kaniaya iren panas ten dudupak kurumpak ngupat simuat ujug ria jeung takabur teu kaopan teu payaan medit cap jahe merege hese buntut kasirane kaituna teh pohon geulana di mana jelema geus eta dipake berarti migawe hak iblis di mana geus migawe hak iblis hak setan kari pancakaki we sia jeung setan kapinaon pernah kumaha ya timalan laras nun laras
abong tilas raja ya baik budaya kendi eta budaya hampura ya geranya ahan dedehan welasan asihan kasasama da beda-beda pamanang jelema teh da beda-beda karakter jelema teh kulantaran di beda-beda ku pangeran teh ieu teh ciri nya eta tanda-tanda keagungan pangeran ku di beda-beda teh dalam mun sarua di dunya mah moal rame moal sunyi atuh sok kabayang di dunya kabeh sarua bayangkeun dina pikiran da moal rame dunya teh moal tong boro sarua jelemana sarua we pagaweanana urang dunya kabeh pagaweanana contona nyieun hihid dagulan kabayang di dunya pinuku hihid tos gulan mah aya mobil ya timalan jeung demu aya nu meuli da batur ge nyieun deui da baroga batur ge baroga tuh kumatak di beda-beda kieu teh supaya naon supaya urang mikir di mana geus mikir bakal ngarti di mana ngarti bakal timbul urang jeung urang teh silih hargaan antara sasama jeung sasama ya timbalan gitu contohna we kieu pamanang jelema mah tong boro pamanang ngarasaan kadang-kadang geus beda kumaha rasa takulan hawa di Kuningan cek urang Bandung mah panas cek urang Bandung ya datang we urang Arab ti ditu ka dieu da tiris nyebutna teh mohon gulan sok bayangkeun padungdengkeun eta masalah hawa urang Arab urang Bandung jeung urang Arab da moal nepi ka mana ge komo datang urang kutub ka dieu meureun teu modar mah ya cinekna tadi dia timbul kadewasaan ku ayana sakola teh lain kudu pinter anjeun teh lain kedahna kudu ngarti sakola teh lain kudu pinter tapi anjeun kudu ngarti sabab naon da nu pinter mah kadang-kadang usahana anu bodoh kaituna nu pinter sok kabalinger ya tapi nu ngarti mencitak jalma-jalma anu ngalalarti cindekna cendekiawan anu utama imalan yang ahpek gerak pikiran ku anjeun sanajan saeutik oge saayat sakalimah kudu ditepikeun lain nepikeun ka batur wungkul tapi tepikeun kana tekad ucap jeung lampah cing jadi manfaat keur anjeun di alam dunia sabab urang manusia beda jeung sato anjing duduk di jarian paehnangan ukur bilatungan tapi urang manusia jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun ku urang engke di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng ya sabab pangeran warek nyiksa jeung ngaganyar ka makhlukna tapi makhlukna kudu eling kana siksa jeung ganjaran pangeran timalan leres nun da samaruring ka 10 punuk aing kumaha wa yo rei aing geus kitu hayang ka masjid aing gua atuh salat itu tah aya naon atuh purwa hidup datang ka hareupeun eyang da ieu teh waktu teh geus samporet peuting ongko ya matak teh murwa acan oge mohon gula naon pangna di hidup dina peuting ieu datang ka dieu cobi gula iya kusabab aing datang ka dieu aing we kakolot teh jelema ieu aing we kasaluhureun teh ieu mah naon gegerjeman wae henteu kan teu ai ulah maka denge ku aing oge maka bayang lamun aing nyebut abdi meureun teh salerima urang dieu geus apa karakter aing iya mata aing datang ka dieu teh mawa si jenet kunaon Arjuna teh rekelo ya
rek stres nah marek jeung stres nah jadi caleg teu jadi lolos pengintan kulanta lain jadi caleg teu jadi ya kuduna mah ieu waktu teh dipake istirahat padanyeun teh poe isuk melanon teh nying hareupan perang Bratayuda nya dingi lumatak aing datang ka dieu teh mawa si Jenet naon si Jenet dina poe isuk rek mundur tina pangperangan rek mundur tina pangperangan rek mundur tina pangperangan dingi rek turun tina Senopati rek ngeus perang si Jenet kabayang ku saya gelo sia ke bener Arjuna anjeun rek mundur tina pangperangan timalan kaula nu hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya haseup lamun eueuh seuneu nya timalan naon argumentasina alasanana anjeun rek mundur tina pangperangan parian nu janten sabab musababna mah dinten enjing teh anu janten Senopati ti nagara ti pihak Kurawa teh teu aya sanes Kakang karna leres ari maksud rek eureun geuningan saparantosna kauninga kusadayana yen Kakang karna teh saleresna mah lanceuk kaula nu panggedena iya laras lanceukna Pandawa teh nyaeta Kakang karna janten lanceuk kaula nu panggedena teh sanes Kakang Yudhistira tapi Kakang karna anu wajib ku kaula dipunjung dipuja di dama-dama sedengkeun kaula meunang katerangan lanceuk anu panggedena lamun bapa tos teu aya eta wajib di aku bapa kari-kari kaula kedah ngalawan nu jadi lanceuk teu tega eya sieun siapa tipis buri tipis buri sieun ku si Karna keplek jawer teh mah ieu kabeh kaputusan salarea anu bakal jadi Senopati kahiji ti nagara ti pihak Pandawa sia hari-hari syarek mundur tina pangperangan moal teu ge loba satria naon ngaranna lunca-linci luncat tulang udar tina tarigadag tuh kasatriana na syarek mundur tina pangperangan ke bim ke ulah waka amek jadi pangna anjeun mundur tina pangperangan teh ku sabab yen eta teh Kakang karna teh lanceuk kaula nu pangageungna ti Ibu Kunti jadi sateu acana kagungan Pandawa teh Kakang karna teh ti payun lanceuk kaula anu dipicieun di walungan ya teu tega kaula ning hareupanana jadi pamaksudan anjeun teh mundur tina pangperangan teh kusabab ngalawan dulur lanceuk kaula teu tega kaula kudu selih petik pati jeung pamili siala nyawa jeung baraya teu tega eyang alus boga alasan kitu mah naon sayang teh sia ngagepok aing ningalenya sepuh meninggalnya teh kalau disebut alus kumaha ieu yang teh kalau didukung sidiki mengkhianati pengkhianat ya heula Bima alus boga rasa kitu mah alus berarti normal keneh anjeun ngabogaan rasa jeung pri kamanusaan alus kadulur mah kudu kitu komo bari kalanceuk sabab tadi geus diomongkeun lanceuk panggedena wajib daku bapa ku anjeun tu geuning berarti kaula nu laras dikekeun heula da tamat
Karunya teuing dunungan di degung-degung ya Akang. Sugan teh teu ngiring eta akangna. Eta geuning. ngongkos di kata teh Juragan Arjuna katingali tina jendela ku aing di degung-degung mi karunya gitu Mohon akang eta. mun kahayang teh bapak aing di degung-degung teh Juragan Arjuna Kos lain kakolot wae akang teh. lain majar teh dunungan cenah stres Nya. tapi dah bingung keur aing mah kok kebayang namanya ngalawan lanceuk eta teh karna teh bener teh putrana Ibu Kunti eta teh apa sejarah aing baheula maca dina koran Hebat si akang atuh. panawa pancikana teh karna baheula dipalidkeun dina walungan Warungan gangga. edah eueuh bapakna mana nyaho bapakna Saha akang? Kang. waduh beja-beja ku aing Haji Ayu gitu. bapakna teh aing jadi sono Ayo sebenarnya Haji Ayu. rahasia gede sebenarnya teh ayeuna rek perang kabongkar yen karna teh lanceukna Nya, ulah. mereka pernah kayeuna indung nama Ibu Kunti mus-mus gubuk ceuri kantos kabayang ayeuna anak jeung anak parasea halah isi nanti bina-binanya erana teh bina-bina tah kitu cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana melak hade buah gade melak goreng buah goreng da secara teu langsung Ibu Kunti teh pande teh Naon? heula mun ayeuna mah digerebek ku haji teh piraku ari akang Hamil duluan eta teh. hamil duluan ku hamil dulu pun gitu nih gara-gara kamu pergi ke rumahan Eta. Heeh. Dari kitu bare obat. aing mana syukur rakyat leutik nyaho kieu we Nya, Kang. Nya akang. nyaho jadi rakyat leutik menjadi narima akibatna we perang Bratayuda teh Wah, nya. padahal malah di tempo kenyataanna teh para ulah-ulah para pamimpin gitu. eta Para pamimpin anu mukmak-makmak pribadina tanpa maliwe kana amanat penderitaan rakyat Dah laras akang. rakyat menjadi korban mah rakyat nu katalang sara mah akhirnya digencet ku perekonomian anu apung-apungan gara-gara anggaran negara dipakai ke perang Laras. tapi katempuhan aing teu nyatu tilu poe Abi kamari abi teh ya gas teh nya. rek teu nyatu kumaha da harga beas ayeuna apung-apungan ke perang kieu mah Hese Kang. hese Jeung mangga jeung tah nu matak jadi pamimpin teh kitu kudu bener teh nya. mata kemari dina mangsa pemilihan teh cing bener-bener milih jadi pamimpin teh Laras. lain duit gede lain duit leutik kita dina mangsa pemilu teh Waragan teh. triliunan teh laras padahal malah dibikeun ka rakyat wah seubeul pasti atuh ari kadang-kadang dibikeun manehna aya kahayang Nya. Kebagian akang teh kebagian raskin eta. naon raskin lah teu ngomong raskin lieur aya Nah, kumaha make jeung lieur. Lieur ada para pamimpin atau sok bayangkeun kumaneh sok tempo we na urang cuk-cuk ti mimitina dina mangsa kamari we lah haneutkeun dina mangsa kampanye Kumaha? Tiga nu heueuh ka rakyat yang ngadak-ngadak darareukut Balalager dinya. ka rakyat yang ngadak-ngadak balalagur merek kaos ongko nya. leuheung lamun alus meunah henteu kilu poe geus belel geuning heeh 5.000 kaosna. di ditu menang kaos di dieu menang kaos heeh Beda jeung kaos di abdi. tungtungna mah dipake elap we ku aing da kaos ya goreng dipake teh ngadon panas gini awak teh renyem atul Aya rajeun teh mere. rajeunnya ka rakyat kitu Pada nu kitu patut. baligo gede-gede gini Wah. kasep-kasep na foto teh utara di kopeah ge make kopeah Nya kulan. utara make mukena Di jalan Ilbab. mau mawa tas we gitu
hayang dipercaya ku rakyat tebar pesona hari janji apan muruluk itu aku akan membela wong cele aku akan membela wong lemah geus kajedog mah jadi pamimpin eling ka rakyat eueuh cuek we ning cuek we geus kajedog mah kadang-kadang culang cileung neangan palingeun ka ituna mah sing goreng marayang beunghar geuning akang dah anu teu kapilih nu teu jadi anu beak naon sawah dijualan mahata nepi ka salaletres alat tres jadi dewan teu jadi dewan teu stres jadi gelo maka jeung aya eta gang anu kumanehna di Sumang eta gang rek dibongkar deui lain karena aya nu kitu eta Kang garing sampeuna ge atunya aduh sing horeng melek-melek ka rakyat teh geuning kitu aya pangabutuh heeh rajin mere aya udagan heeh matak da kitu di urang mah iya Kang lantaran tadina duit beunang nu beak dina jadina teh kitu we dengan duit teuing kitu teh matak mah ceremet matak moal angeus-angeus di negara urang mah mah eueuh korupsi moal eueuh korupsi mah ini ngajedog aing lain saha di luar teh guntreng pun anak pangintensiun nah kadieu atuna lain dititah ka jero sawios agan ulah titah ka dieu ulah tong di luar geus riweuh kumaha di jero sok segala dicokot si eta mah mah teu motah di jero naon akang dah jelema nu geuleuh mah kitu katumpangan ku geuleuh teh ya padahal da aing moal naon di jero oge sarua aing jelema heeh geranan udu dina karpet teu moal naon heeh sembarangan micet calasa tah alus boga rasa kitu ya atuh bulan ngan anjeun katsida gorengna lamun anjeun mundur tina pangperangan denge siap eta naon margina apan anjeun teh hiji satria hiji pamimpin disumpah dina mangsa anjeun diistrenan jadi pamimpin disumpah rek bakti diri ka nagri sebar raga ka nagara syariatna hakikatna kanu kawasa tuh eta tah ieu perang Bratayuda teh gara-gara anjeun anu ngicip-ngicip kana kasalahan sedengkeun kana kasalahan mah tong diicip-icip saeutik oge kari-kari ayeuna pamimpin ngalakonan kasalahan anu antukna apan ramat kamalen teu mes teu beuleum ka babawa rakyat ka talangsara ayeuna kuduna anjeun pikeun nebus anjeun eta jiwa anjeun anu digade-gadekeun kana urusan anu teu sapira laras cing eling si anak aing si Gatot mangkukna pae eta si Gatot apan paehna teh si Karna apa nyaho si Gatot teh antina ku si Karna tapi si Gatot sumangetna luar biasa ai sia beye jiwa juangna nya ayana juragan anom parantos ngantunkeun ayana kakara kaingetan aing mar anak aing jadi pahlawan mah kantun waasna we wa aduh kunaon akang si akang kunaon di poho-poho ge jadi inget deui aing da suat-suat juragan anom ngantunkeun kabayang we meureun kabayang juragan anom juragan Gatot Kaca sanajan apal antina teh ku Karna ku senjata kontak tapi sumangetna luar biasa deh jiwa juangna akang mangkaning saacana maot teh ka aing janji rek mere HP 2 pintu dua kartu meureun dua siki meureunna kuku da kulkas nu di 2 pintu dua siki lain dua jadi Gatot Kaca teh kamari mau mangkukna mati yang ku si Karna oh eta kulan mangkukna mati ku Karna ingin tapi aing teu sedih malah bagus tapi aing malah reueus anak aing masih mati teu makaning perlaya di leungeun si Karna sabab anak aing si Gatot jadi pahlawan ah iya laras
kumaha caritana Iya iya. Nyokrok galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Karena jadi senopati di pihak Kurawa kabeh nu ngomong sabab kabeh nyaho si karena kebogaan senjata konda kabeh gigis ku si karena laras tuluy iwati anak aing si Gatot anu ngacung dibawa ku si Kresna dibawa ngobrol ke si Kresna nanyakeun raga katinengna dina mangsa nying hareupan si Karna tuluy ieu tuluyna